Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumat, insyaallah Jumat barokah dina kaping 22 Agustus 2025. Dina surat Ibrahim ayat ke-27 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu geus neguhkeun saha Allahu Gusti Allah, neguhkeun ka saha kana hatena alladzina amanu jalma-jalma anu iman, bil qauli ku ucapan sabiti anu neguhkeun hate. Ucapan anu neguhkeun hate teh teu aya deui nyaeta kalimah thayyibah. Tegasna ucapan teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta neguhkeun hate ka jalma-jalma di mana fil hayati dunya, dina kahirupan di dunya. Jadi upami ku Allah diteguhkeun mah tenang we hate teh, ikhtiar oge. Niatna da karena Allah. Wa fil akhirati jeung dina kahirupan engke di poe akhirat. Jadi urang teh upami henteu ngalanggengkeun kana kalimah thayyibah, henteu biasa kana kalimah thayyibah, bilih kacanak jalmi-jalmi dolim. Dolim ka Allah, dolim ka sesama kana makhluk Allah, sareng dolim ka diri sorangan. Sabab upami tos kalebet jami dolim, wa yudilullahu disesatkeun ku Allah adzalimina ka jalma-jalma nu dolim. Naon tuh ari dolim teh? Dolim teh nempatkeun sesuatu tidak pada tempatna, eta teh dolim. Percaya kanu sejen teu percaya ka Allah dolim. Seueur kadoliman anu insyaallah dina ayat salajengna engke kagoreh deui insyaallah. Saterasna wa yaf'alullahu jeung Allah ngadamel saha Allahu Gusti Allah kana naon ma perkara yasya'u anu ngersahkeun Allah. Saterasna alam taro ilal ladzina badalu, naha anjeun teu ningali ilal ladzina badalu ka jalma-jalma anu sok nukeurkeun naon nikmatallahi kana nikmat Allah kufran ku kakafiran. Tong di luar Islam, di lebet Islam oge seueur anu nukeurkeun kanikmatan jeung kakafiran, ongkos syukuran ka Allah tapi ngalangkungan hura-hura anu eta dicaram ku Allah. Nah eta teh nu kitu teh kumaha? Wa ahallu baka diragragkeun atawa ngaragragkeun kaum itu jalma-jalma darul bawar kana lembah bawari anu binasa. Jadi saurang digubrakeun kana lembah anu binasa. Naon lembah anu binasa teh? Jahannama, tegasna neraka jahanam. Yaslaunaha bakal diasupkeun ha kana eta neraka jahanam. Wa bi'sal qaror, eta teh sajelek-jelekna saburuk-burukna tempat korori ketetapan atawa pangbalikan. Wa ja'alu lillahi jeung ngajadikeun itu jalma-jalma lillahi ka Gusti Allah adadan nyaeta bilangan. Ongkoh percaya ka Allah tapi percaya ka dukun kanu sejen bilangan musyrik. Ongkoh percaya ka Allah tapi percaya kana barang-barang mistik anu memang eta teh aya kekuatan, eta teh dosa. Anda dan teh kasebutna musyrik bilangan nyekutukeun Allah. Liyudilu sabab eta teh hayang nyesatkeun anu nyieun pamusyrikan teh ansabilihi kana jalan Allah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Tamat ta'u pek senang-senang di dunia jalma-jalma dolim, jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik.
pek senang-senang di dunia da mualila dinalila nage muat tapi ka 100 tahun di dunia mah fa inna mangkasanyana masirrokum ari pangbalikan anjeun kabeh ilan nar nyaeta kana neraka jahanam na Allah. A'udzubillah. Jadi orang teh menang senang-senang di dunia tapi kudu ingat yen eta teh sadayana oge milik Allah, bakal dikembalikan ke Allah, bakal dihisab di payunan Allah kalayan hisaban anu saadil-adilna. Jadi insya Allah orang sadayana kalau berjame-jame anu tiasa syukuran karena nikmat anu tos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan syukuran anu syukuran eta teh mungguh parentahna Allah sana syukuran anu dilarang ku Allah. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu dinten Jumaah. Insyaallah Jumaah ieu Jumaah anu barokah pikeun urang sadayana. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.